Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda dina dinten ayeuna, urang baris diajar ngeunaan dongeng. Dongeng, naon aya dongeng? Dongeng biasana aya nu sok nyebatkeun nyata akronim tina ngabobodo budak cengeng supados budak cicing biasana ku indungna teh didongengan. Nah, duka ari eusi naon namina teh eusi caritana leres atanapi henteu namah. Nah, naon aya dongeng? Wang tingali. Nya. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran. Kalawan sumebarna secara lisan nyaeta ti hiji jalma ka jalma sejena. Ku kituna pangarangna tara ieu kanyahoan, malah ti iraha mimitina sumebarna oge tara kapaluruh, hese diteangan aratanana. Alatan ukur dicaritakeun ti hiji riungan ka riungan sejena. Dongeng teh kalebet carita sastra buhun. Eh, kunaon kalebet carita sastra buhun? Eta teh ya, tadi disebatkeun yen dongeng mah sumebara secara lisan. Terus aya tibeh dituna. Sapertos contoh dongeng Situ Bagendit, Sakala Gunung Tangkuban Parahu, eta caritana tos tibeh ditu. Eh, jeung caritana teh sumebarna secara lisan. Orang teu apal saha nu nyieun mimitina, nu nyiptakeun eta dongeng teh. Kumargi lisan teh ya. Sareng kunaon dongeng kaasup kana basa lancaran sanes basa ugeran margi dongeng eh, carpon sareng novel mah kalebet kana wangun basa lancaran teu kapatok kana ugeran-ugeran atanapi aturan-aturan anu lumaku. Benten sareng sajak eh, sisindiran eta kalebet guguritan, wawacan, carita pantun eta lebet kana wangun basa ugeran. Aya patokan-patokan atanapi aturan anu kedah dituturkeun. Teu kenging kaluar tina aturan eta. Nah, upami dongeng carpon sareng novel mah kalebetna kana basa lancaran janten teu aya nu namina patokan atanapi aturan nu tangtu. Wihan deui kunaon eh ieu tiasa katiten kunaon dongeng kalebet kana carita sastra buhun kahiji tadi teh nya sumebarna lisan tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejen. Ayeuna teh aya buku kumpulan dongeng. Ayeuna aya nu ngabukukeun. Tapi angger caritana mah anonim teu kapaluruh saha nu ngarang mimitina. Janten eh kapungkur mah sumebarna dongeng teh ngaliwatan lisan. Tangtos upami lisan mah teu kapaluruh saha nu ngarangna, matak disebat anonim teh. Jeung esa diteangan laratanana saha mimiti anu nyiptakeunana. Terus salajengna eh, anu ngabedakeun dongeng, sok sanaos dongeng, carpon, novel. Kaasup kana wangun basa lancaran tapi aya bedana. Upami dongeng mah anu ngabentenkeun sareng carita nu sajena, carita reka anu sajena nyaeta dongeng mah aya nu disebat unsur pamohalan. Naon ari unsur pamohalan teh? Nyaeta unsur-unsur anu teu asup akal. Aya sawatara hal-hal unsur anu teu asup akal. Di antarana dina dongeng fabel, dongeng sasatoan. Naon hal anu kalebet pamohalanna nyaeta sasatoan bisa ngomong atau bisa nyarita sapertos jalma. Teras kalakuanna nya sapertos jalma. Teras dina dongeng sasakala atanapi dongeng sage atau pamuk aya jalma bisa ngapung, bisa nembus bumi, bisa nembus tembok, bisa ngaleungit. Eta kan hal-hal pamohalan, hal-hal anu teu asup akal. Tapi dina dongeng mah wajar, lumrah hal seperti itu. Tiasa dilebetkeun karena dongeng eta nu ngabentenkeun
dongeng sareng carita-carita rekaan anu sanesna. Panginten eh rupina mung sakitu pedaran ti ibu dinten ayeuna masih ngabahas atadapi medar heula ngeunaan wangenan dongeng. Sakitu anu tiasa kapihatur eh ti ibu hapunten bila aya kalepatan dina nyarios atanapi dina sanggem ibu. Dipungkas, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di minggu payun.